Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channelna Yana Ardana. Ayeuna abi ieu ngarios nyalira kusabab ieu teh bade ngabagikeun dan ngabagikeunnya jadi eh bercerita tentang pengalaman gitu, pengalaman abi nyalira gitu nya. Oge ngajawab komen di para rekan-rekan mangyana jigana cenah seru mangyana lamun eh berbagi pengalaman nu waktos mangyana sok ngadaki cenah. Tah, jadi sekitar tahun 2015 atau 2015 2015 atau 2016 lah kitu mun teu lepat mah pertama mangyana uyang di gunung teh nya. Maksud goyang teh jadi mendaki gunung teh gitu. Yang pertama anu gunung kumangyana dikunjungin teh Gunung Merapi. Gunung Merapi nu aya di Jawa Tengah anu kapungkur mah kuncena teh anu ku almarhum Mbah Marijan nya. Kapungkur tahun 2015 atau 16 nya abi manggihna hilap deui nya tahunna mah sekitar tahun sakituan angkat di Bandung sanes di stasiun di terminal Cicaheum. Da kapungkur teh bade naik kereta api teh kaseepkeun ieuna karcisna janten eh, naik bus kitu nya ka Jawa Tengahna teh nya. Naik bus mayana teh angkat sekitar 12 atau 13 jalmian, 13 jalmi mun teu tepatna nya. Naik di naik bus di Cicaheum sekitar tabuh 5 sore hari Jumat. Bulan teh bulan Agustus nya bulan Agustus da karasan bade naik ka Merapi teh tadina bade naon teh ngarayakeun 17 Agustus nanti di ditu gitu nya di Gunung Merapi gitu. Di Gunung Merapi pas ada 17 Agustus teh ninggang ka dinten Minggon nya. Mangyana rangkat tinggal rencangan teh dinten Jumat sore. Berangkat di mana teh di terminal Cicaheum teh dugi ka Purworejo. Nya Purworejo itu nya Jawa Tengah gitu nya. Naik turun nya di Purworejo teh nya. Tugan teh terus di Purworejo teh eh hadap deui kitu dugi teh nya dugi ka lokasi teh. Udah maklumnya pertamaan gitu, pertamaan angkat naik gunung ka gunung nu jauh gitu nya. Diajak ku ieu kitu nya senior di dieu gitu jadi pembina gitu, pembina anu kapungkurna eh terus mengunjungi beberapa gunung gitu nya. Namina teh sok disebat Paalan gitu nya, Paalan ke aya nya. Aya ge sakedik dokumentasina cuman saya teh tadina mah bade nampilkeun kieu dokumentasi diangkat dugi ka kayak di lokasi itu terus diuihna gitu. Cuman si foto-fotona teh tos kaharapus gitu nya. Tuh maklum zaman HP naon nya BlackBerry mun teu lapat mah BlackBerry nya. Zaman HP BlackBerry tadina mah bade nampilkeun ngan cuman dokumentasina terus arayek terus kaharapus nyunkeun kana rencangan nu sanes di Japrian heula. Gara duh keneh foto-foto ieu sami terus kaharapusnya. Moyana teh aduh neangan milarian we di mana nu aya nya. Efek aya kapendak di nu memori nu kapungkur. Kapungkur teman nya sebagian ieu teh seueur gitu nya sebagian. Tah aya dokumentasi teh ieu di lokasi ieu pas jadi kieu nya pas turun di Purworejo. Oh jadi mangyanna teh jeung rerencangan teh teu langsung ka lokasi Gunung Merapi henteu gitu nya. Jadi mengunjungi sebuah wisata gitu nya. Wisata eta teh namina teh wisata Ketepas nya. Wisata Ketepas. Si wisata Ketepas eta teh jadi museum gitu nya. Museum tapi menceritakan tentang kejadian nu aya di Gunung Merapi. Jadi kejadian ieu tah, kejadian tentang meletusna Gunung Merapi teh aya di museum eta teh gitu. Di museum Ketepas teh. Jadi barudak teh nya hoyong gitu nya, hoyong hoyong terang dina sejarah ieu gitu ya, sejarah sejarah tentang Gunung Merapi meletus gitu. Ungkaplah gitu nya ka Ketepas di Purworejo teh naik bus
beus 3 parapat nya mun di dieu mah jiga naon sih, beus Madona lah, Madona nu jurusan bade ka Padalarang lah nya sageung kitulah. Mun tepat mah kapungkur teh ongkosna teh coba 3.000 gitu nya, 3.000 di eta teh. Tah ayeuna nya kumaha ieu fotona heula aya. Tah, ieu di pintu masuk ke Tepas. Tah, ieu di pintu masuk ke Tepas ieu jumlah sedenna teh 12 orang, mun nu sanes mah parotoan di nu sanesnya. Tah, pas di ka Tepas teh dugi teh tabu setengah genep enjing-enjing nya gitu, setengah genep enjing-enjing hari Sabtu. Hari Sabtu da angkatna Jumatnya Jumat sore. Di ka Tepas ieu teh tadina kan hayang marasuk barudak teh, cuman ternyata cik penjaga di dinya teh cenah hari Sabtu teh cenah termasuk di hari libur cenah cik anjeunna teh termasuk hari libur jadi wisata eta teh teu buka gitu nya hari Sabtu teh. Aduh atuh barudak teh narepak tarang gitu nya, mah hayang pisan gini hayang tenang-tenang sejarahna gitu. Tuh ieu we badami heula jeung anu penjaga eta teh. Atuh kieu we nya mun cik da ngomongna basa Jawa nya, basa aya rerencangan kan orang Jawa. Mun cik disundakeun mah kieu. Tuh kieu we lah cenah ngiring we tukang di lokasi ieu hayang foto-fotoan hungkul. Cik si penjagana teh nya wios di fotoan di dinya mah. Cuman di halamanna hungkul cenah teu kenging kalebet soalna di lebet mah dikunci gitu. Tiasa dibuka cenah. Fotoan tuh barudak teh nya di luar teh. Tah ieu foto-fotona teh. Foto-foto ke Tepas. Ke Tepas. Tah, itu foto teh ieu mah di Pasar Bubrah. Terus nempi lokasi salah-salah foto. Heula ke Tepas, mana ke Tepas. Tah, ieu ke Tepas ya. Ke Tepas, ya abi ya. Aduh tinggal lihat udah maklumnya awalan naik gunung teu gaduh alat-alat alat-alat serba nginjem atuh aduh. Ampun. Tuh, ieu ke Tepas. Tah, ieu ke Tepas. Jadi di ke Tepas ieu teh background mun popotoan teh oh ieu mah ieu patung ieu naon teh patung Garuda mun teu lepat mah jadi kapungkur mah tah di Gunung Merapi teh cenah di puncakna teh di puncak luhurna teh aya ieu gitu patung patung Garuda kieu. Ayeuna mah tos teu aya soalna kan ku meletus teh gini. Tah tah ieu ya. Tah ieu teh ketepas kapungkur mah naon ieu teh fotona teh dibunderkeun kitu teh. Ah hilap deui lah pokona mah. Ieu teh ketepas ya teh nya. Tah ieu backgroundna ieu backgroundna teh Gunung Merapi, backgroundna teh Gunung Merapi. Si barudak teh mulanya keur mah awalan naik gunung atunya ningali Gunung Merapi sakitu megahna. Ya budak ah geus teu kuat geus hayu lah hayu cenah urang ka ditu lah urang geus kuat di cenah nya. Meh indi teh cenah sok we taruang heula we nya. Tah ieu yeuh nya heula mana foto tah ieu mana nya ketepas tah ieu tah ieu pintu masukna teh cenah mah di belah dieu kitu asana teh nya pintu masuk teh ketepas tah ieu barudak 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 anu ararangkat ka ditu ka Gunung Merapi. Anu kantos sok sateuacanna naek gunung mah ieu Ogi sateuacanna emang kantos naek gunung. Tah ieu bapaan Bapak Alan teh ieu tah. Pak Alan. Di Pak Alan mah emang waktos mudana teh kapungkurna terus mengunjungi beberapa gunung gitu nya. Tos eta tos saruang eta tos siap-siap bade angkat ka ditu ke Gunung Merapi. Ke Gunung Merapi ka base camp-nya. Barudak teh ngalangkungan jalur New Selo. Di New Selo jadi di Ketepas eta ka New Selo teh sekitar sabaraha menit nya. Setengah jam langkung gitu mun teu salah mah duka sajam nya hilap deui aduh. Dugi ka New Selo ieu tah. Ieu New Selo ieu base camp-nya base camp New Selo. Jadi teh dugi ka ditu taruang heula we barudak.
sekitar pagi jam sabarahan nya jam 8 jam 10-an teh mulai gitu nya mulai mendaki gitu, mulai mendaki lah mana foto ieu geuning nya, foto tai ya. Tah ieu teh mun talapat mah duka pos 1 duka gerbang New Sewu nya aya hilap deui lah pokona mah. Nu terang ke komennya ieu teh duka pos 1 duka tah aya sarita heula sakedap. Jadi kan lah urang stop heula. Carita heula sakedapnya. Jadi kan kieu barudak mah keur mah awalan gitu nya. Awalan muncak gunung dinu alat kan can gararaduhkeun pokona dinu alat teh serba nabut nambut ka rekan-rekan nu kantos naik gunung. Narambut alat-alat teh nya eh teu terang gitu nya. Kudu kumaha gitu ka gunung teh lah gitu nya. Di pasian terang we kitu nya ku rerencangan anu kantos teh. Ieu kieu tah anu hayang seurina mah ieu ye. Tah foto ieu. Eh barudak mah nyandak cai minum teh nya nyandak galon. Aya geuning galon pokona mah galon anu sedeng lah kitu nya. Ditaralian di tukang keril teh anu nyandak galon teh 1, 2 sareng ieu tah ieu nyumput ieu foto di fotona teh sareng Mang Iki nah. Mang Iki nyumput. Nyandak 2 galon. Biasana kan pendaki nu tos pro mah kitu nya, pendaki nu pro teh jadi disebutna profesional pengintannya nu tos senior lah kitu nya. Ieu nyak cai cai minum teh anu ukuran saliter satengahan lah kitu nyandak teh 2 biasana mah 2 disimpenna teh di keril di kiri jeung di kanan da supaya saimbang teh nya. Barudak mah nyaranak galon cenah cek budak teh nu penting mah cenah cai di luhur cenah nginum bae berat berat oge jeung tah cai ieu teh naon sok ieu teh cai cai di masyarakat jadi masyarakat ini nyuhunkeun ternyata caina teh cai ieu jiga cai naon nya jadi cai nyedotan di sungai gitulah cai nu kararitu nya herang pisan pokona mah nyuhunkeun nya ka masyarakat ieu nya teh alhamdulillah dipasihan tah selama mendaki teh nya ulah teh paente-ente ini selama mendaki teh pendaki nu sanes teh marlongkeun teh nya marlongkeun kitu nya teu apa kitu marlongkeun teh teuing marlongkeun kaseureun gitu barudak mah ting kumaha da sajajalan teh ngaromong Sunda pokona mah ngaromong Sunda we teu ngalartieun budak ditu ge ngaromong Sunda mah nya marlongkeun teh ka barudak nu mawa galon gitu mawa galon barudak mawa galon meureun teh nah hebat lah gitu ting hebat ting kumaha kitu nya seseng nyali lah tinggal tinggal we nya dina penampilan oge anu kakarek mah katinggal tuh nya ieu abi kakarek ieu kakarek jadi penting mah bawa bekalan tapi ka ditu lah selamat tah eta gitu nya can apal passion passion pendaki teh kuduna kumaha gitu nya passion pendaki teh singkat ceritanya terus ka ditu nyampe ka ditu pasar 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 bubrah jadi tapi sataacan nya sataacan pasar bubrah sataacan pasar bubrah tadi dia ya di dia kela fotona teh mananya Oke. Oh iya tadi dia we lah di foto ieu we area di fotona soalna nah di batu ieu teh handapna teh tepat ngecamp barudak pinggir jalur pendakian kitu nya ngecamp barudak dinya di batu tah kieu caritana teh nya kaseureun deui ya jadi eh barudak mah kan batur mah nyarandak daging kami nyarandak ieu nya tenda-tenda sabodel tenda dum nu kitu nya tenda dum anu kitu nu parasit kitu nya ieu barudak ge nyandak moongan hiji nyandak teh anu kapasitasna isi 4 orang eta teh anyar meset lah pokona mah da ngahaja rudunan cenah jang mendaki teh ya aya nu ngiringan 12 jelema atuh nya 12 jalmi di tendangan nu sakitu budak teh teu inisiatif urang di Bandung teh nyandak ieu terpal terpal anu ageung terpal mah pokona mah di ditu nya di
tempat ngecamp teh si terpal teh dikitukeun tah. Dikitukeun di nya jiga di bentuk rumah gitu si terpal teh. Kan ngecamp teh sisieun ieu nya sisieun jalur pendakian gitu, jalur jalur orang-orang nu ngalewat kadaki gitu. Eta mah nya barudak teh di jero tendanya da geus masang beres tenda di jero we nya beberes nya rek masak rek. Cing ieu nya di jero tenda teh. Nu setiap nu ngalewateun keren euy tendana, keren euy tendanya cenah. Masih aya nya jaman nu kitu tenda nu kitu. Wah, barudak teh. Barudak teh masa bodoh cenah. Ah, paduli we cenah urang nya nu penting mah urang mah kaiyuhan, kahujanan, teu kapanasan eta barudak mah. Pesen mah engke we belakangan lah. Pesen mah. Nu penting mah fisik cenah barudak. Alhamdulillah fisikna kararuat barudak nya. Karek pertama naek oge fisikna kararuat barudak. Tos nya ayeuna beres masak, tos masak teh nya tah aya nu lain mah bade sammitnya, summit jadi ka puncak gitu nya. Nu lain mah bade ka puncak teh ngarencanakeunna teh besokna hari Mingguna, hari Minggu pagi da bade upacaranya di ditu di Pasar Bubrah teh. Barudak teh ya kan atunya keur make karek naik gunung gitu nya. Terus ke Gunung Merapi atuh sep ya kan. Eta mah saharita poe harita keneh jam sabaraha nya jam 2:30-an ieu 2:30 sore mun teu salepat mah langsung ka daritu ka Paruncak aya foto-foto nya ieu tah ieu teh jalur anu bari ka puncaknya anu bari ka Pasar Bubrah tah foto heula di dieu atuh nya pokona mah gaya tah ieu GGS ye kela jadi bieu can fotona can aya tah ieu ieu jalur anu ka ditu ka puncaknya itu Pasar Bubrah jalur ka puncak tacan ka Pasar Bubrahna fotoan heula da ieu momen teh momen alus rumah aya rerencangan gitu nya rerencangan dieu tah nyanda kamera SLR atuh kapungkur mah nya dipoto ku kamera SLR teh aduh atuh asa eta lah pokona masa kitu we ieu GGS ye ganteng-ganteng siluet ganteng-ganteng siluet GGS katanya juga ieu ya nanti lamun di PS2 mah naon sih game naon sih The Warriors The Warriors tah ieu teh pemain-pemainna nu katinggal teh ieu nu konyolna aplikasi naon sok ieu acukna tingali acuk badminton diangge jang naik gunung wah aya atuh sok kan orang lain mah komunitas hati dinya teh nya pastilah bertemakan tentang pergunungan gitu nah ieu mah temana alus kok tuh kok ieu mah tingali temana oge kok ampun ieu popotoan heula popotoan di Gunung Merapi ya memandang masa depan memandang masa depan foto-foto masa depan ieu nu ngaliuk ieu jigana ieu ya memandang masa depan dia mah ieu mah jigana mah hayang ieu mah jigana hayang noleh ke belakang we bung ke depan ieu barudak unggul eh duh ieu teh backgroundna pasar backgroundna teh Gunung Merbabu jadi Merapi sareng Merbabu mah jadi padepan-depan juga iyalah mun dieu mah Sindoro Sumbing gitu nya juga Sindoro Sumbing saya teh tos popotoan teh langsung ka puncak itu di Pasar Bubrahnya popotoan teh di Pasar Bubrah ieu teh popotoan teh di Pasar Bubrah kapungkur mah pas barudak naik ka Gunung Merapi kararesan ka puncak teh kengeng keneh nya jadi dikengengkeun keneh da can aya kajadian sesuatu gitu nya kengeng keneh ka puncak teh ai pas aruwih barudak sekitar 2 minggu kitu nya aya pemberitahuan larangan gitu larangan bahwa mendaki ke Gunung Merapi teh nantiasana dugi ka Pasar Bubrah. Alhamdulillah barudak mah karasan tiasa ka puncak. Ieu foto di puncakna teh ieu. Tah
Ieu foto di puncak ieu, Puncak Merapi tuh. Aduh ieu mah hapena pon euy, pon 4 si DMA mun teu salah mah eta teh. Tah, ieu foto-foto di puncak. Karek pertama naik ke gunung atuh nya, alhamdulillah lah tiasa gitu nya, tiasa dugi ka puncak oge gitu. Tingali atuh teh wajah-wajah sudah terbakar dengan matahari pokona mah. Tah ayeuna urang nyaritakeun ieu ye. Iya, rerencangan we tah, ieu tah, ieu. Ieu namina si Dani nya, Dani mun sebelah sok Dani mah Janduk, si Dani Janduk. Jadi anjeunna teh sugan barudak mah teu fobia ketinggian nya, sugan teh teu fobia ketinggian. Sugan teh wani lah jiga barudak kitu nya pas ke puncak teh. Ternyata karek setengah jalan bade ka puncak teh ngaderek deui gatunya norok pokona mah tos pias we wajah teh. Tos sieun pokona waduh diganu mah nya aya kasieun pisan gitu nya, kasieun pisan gitu anak budak teh pasien semangat gitu nya. Alhamdulillah dia pasien semangat terus sampai ke puncak gitu nya. Bade beberapa langkah ke puncak teh kan sikeusikeun teh nu tilas kapungkur meletus teh jadi sikeusikeun teh jiga kumaha nya mun dijejak teh moro ieu geuning mebes gitu. Pas bade ka puncak si sabelah kakekna teh sababaraha langkah teh teu naek-naek kitu nya. Moroso deui wah di dinya teh mulai panik we anjeunna teh nya. Mulai panik we kitu. Tegang pokona ku barudak teh dibetot dikasih semangat alhamdulillah nyampe. Keserian di puncak teh langsung ngerokok bari bari alhamdulillah alhamdulillah kitu nya. Tah ieu kan barudak teh diparoto teh pas nepi puncak teh hayang diparoto nya, hayang diparotona rangtung namanya sanes. Tah ieu barudak dipoto teh hayang narangtung nya atuh da ayeuna momen kitu nya momen tos sampe puncak kitu narangtung. Tah si Dani ieu teh bakat ku sieun meureun nya, ieu barudak nu nangtung dua ieu teh dicararekan. Alah mana eta bray aduh aing mah cenah teu mun labuh atuh sok turun buru turun cenah eta tong nangtung sok buru turun cenah nangtung si labuh urang sieun cenah urang sieun. Lambat tahun nya kitu nya di parasiean motivasi ku barudak-barudak dieu teh dipasieun semangat. Alhamdulillah wani kitu ngawanikeun tah ngawanikeun foto teu ngawanikeun nangtung dipoto nangtung ngawanikeun bari tingali udin wajahna ge wajah kelung sieun teh gini. Ya di kacaritaeun tah ieu. Ieu ya hideung ieu ya, hideung gigi dina gigi ya hideung duanya. Hideung ieu tengahna. Jadi kieu nyangka barudak teh pas ka gunung teh pas ka puncak teh enak coklatnya barudak teh di karantongan dapat coklat teh jang 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 tim lah kitu mun kasarna jang bagi-bagi. Aya nu hideung ieu teh anu hideung ieu teh sugan teh ieu anjeunna teh nuang coklat. Aya teh dibagi-bagi ka barudak atuh barudak geus wujud. Maneh da coklat cenah teu bagi-bagi teh dah sorangan cik mah cek anjeunna teh. Coklat di mana ai maneh cenah ieu coklat masih utuh cenah. Eta cenah dina huntu hideung pasti kitu cenah. Pasti kitu cenah. Mah kusik cenah. Jadi sing horeng pesan eta teh kan kusieun teh nya kusieun teh terus calang apa jadi sikeusik teh arasup ka nu gigina. Tapi alhamdulillah ngawanikeun gitu. Oh nya terus eta turun. Turun di puncak nya turun. Tah ieu teh pas pertengahan turun tah ieu foto pas pertengahan turun. Masih aya keneh sieun ieu teh Dani Dani teh masih sieun keneh. Turun lagi sieun pokona roktok we. Tah di handapkeun tebing ieu terus pas turun aya ieu naon teh da pokona mah lah si mapahna teh dituntun ku ieu tah. Si Onda ieu tah si Onda ieu nu nyandak aku aya dituntun we dituntun. Tah pas turun pas pertengahan aya ieu pendaki istri jadi pendaki istri teh bade ka paruncak bade naik ka paruncak. Anjeunna teh meureun nya mun cek kasarna mah naonnya harga diri lah atau naonnya disebutna eta lah kitu disebutna. Jadi eta mah ngawanikeun jol nangtung. Terus kasih istri eta nyarioskeun, "Ayo Kakak semangat sebentar lagi puncak di depan." Cenah. Wah eta mah barudak
silih urang seurikeun omongan maneh mah ieu bisa tadi cenah sieun atuh aya awewe ayeuna cenah wani cenah atuh gentle cek maneh cek maneh teh harga diri atuh mang cenah avokado kaseureun na dinya teh tos nya beresnya beres wih deui ka pasar bubrah nya ka tempat base camp deui foto-fotoan lain cerita deui di base camp kumaha nya jalmi-jalmina teh di mana jalmi-jalmi anu jadi kieu carita aya di dieu ah jadi terus di tempat ngecamp terus turun di puncak teh tempat ngecamp teh sekitar jam 5-an lah jam 5-an akhirnya rencangan abi 4 orang keserieuan kokonyol pakaseun jeung kureuwas oge sih ieu mah balik adalah dia hiji 2 3 4 ieu Mang Iki si Abah si Lihun si Onday di pasar terus di puncak ke tempat ngecamp di pasarnya hadapan pasar Bubrah ka ditu turun ka New Selo ka base camp turun ngan ukur meuli gorengan ngan ukur dek meuli gorengan jeung ngecas HP ngan ukur meuli gorengan dek ngecas HP da kitu teh teu nyaranak powerbank nya teu nyaranak powerbank da pokona persiapan saayana bae kadinya kitunya turun ka handap ka base camp turun hungkul ngan ukur meser gorengan jeung ngecas HP hungkul tuh katanya teh pendaki nu sanes tuh kantos ngalaman gitu da pokona mah kieu ya cik bapak senior ieu teh nya palan ieu teh nyarita kitunya pas di Bandung di gunung teh nyarita rerencangan senior-senior teh teman-teman saya anak-anak buah saya jadi cenah lain anak buah jadi rekan lah rekan-rekan saya cenah dari pasar Bobrah turun ke Neo Selo ke base camp cuma beli gorengan balik lagi ke atas karena gitu nah tuh eta nu senior teh konyol lain konyol maksudna teh percarayaeun gitu tuh percarayaeun pokona teu percaya kumaha teh nya pendaki senior wae ge dukanya belum tentu tapi duka eta mah nya mungkin di nu sanes ge kantos itu ngalamannya eh hal anu asa moal kitu dilakukeun kitu nya anu ukur meuli gorengan jeung ngecas kitu nya terus kaluhur deui ari ieu atuh ieu pendaki ka Lemah Kakarek pendaki ka Karek atunya di gunung naik gunung ka Karek ayeuna di Pasar Bubrah ka Selo teh aduh jauh pisan atuh jauh pisan lain pertengahan perjalanan deui atuh lain pokona mah da Pasar Bubrah ka New Selo teh atuh geus hampir cik mau dina 100% mah 80% lah nya 80% atau perjalanan teh aya caritana teh jadi aya pikasinan oge kitu sieuna teh jadi si budak karek ini teu apal tata cara gitu jeung teu apal kumaha situasi para pendaki gitu jadi mantanna teh dipantau pas turunna mah teu dipantau da turunna mah disangkana teh pendaki nu karek muncak anu bade turun anu ngecamp di mana gitu di pos sabariji gitu nah pas naik deui di Neo Selo ka nya ka Pasar Bubrah ka tempat tenda loba nu marlongkeun jadi teh disangkana teh jadi penyusup gitulah disangka penyusup soalnya kan ayeuna tuh sok teu nyeundak alat-alat gitu nya teu nyeundak alat-alat naon di pas di Neo Selo ka Pasar Bubrah gitu nya dugi aya dugi ka base camp dugi ka base camp dugi ka tenda teh nya ka tempat ngecamp teh wengi asana mah 05.30 wengi gitu nya di perjalanan teh nya anjeunna teh daek nyarita gitu nyarita teh pas saya di perjalanan bade pulang tuh dina beus menemukan sesuatu anu janggal gitulah nya ya mau dibilang mistis gitu ini salohnya lamun aya acan teh mun aya waktu jeung dua ieu teh hiji dua tilu opat ieu mun aya waktu urang ajak nya urang ajak be bercerita pengalaman urang ajak podcast gitu nya urang ajak tentang tanah
nyaritakeun pengalaman pas kejadian naon teh turun di Pasar Bubrah ka ieu kitu nya, ka New Selo anu meuli gorengan gitu jeung ngecas HP gitu. Hal anu kumaha gitu nya mun disebutkeun mah gitu. Tah kitu cerita pertama abi naik gunung mah pertamanya ke Gunung Merapi heula. Emang sih aya beberapa nu kantos ku abi dikunjungi nya, beberapa gunung kantos dikunjungi ku abi, cuman ya aya waktu sedih mah ku abi urang caritakeun deui nya. Di beberapa gunung berbeda-beda cerita teh ya geuning nya, beberapa gunung berbeda-beda cerita. Ieu mah pertama ka Gunung Merapi, cakapkeun sakitu wae we nya, mudah-mudahan payuna tiasa memberi sebuah pengalaman deui kitu nya di gunung-gunung nu sanes teh nya insyaallah. Ge insyaallah eta nya anu tadinya urang menceritakan ieu di Pasar Bubrah weuh deui anu ukur meser Pasar Bubrah ka Selo terus weuh deui ka tempat tenda anu ukur meser gorengan jeung ngecas HP nya ge usukan tiasa diajak podcast nya. Cakapkeun we sakitu nya di cerita nu pertama ini cerita pengalaman nu pertama naik gunung, ngawitan naik gunung nya upami aya pertarosan atawa upami aya masukan atau kumaha tinggal komen di bawahnya, insyaallah ku abdi walar. Cakapkeun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.